sadayana sampurasun Bapak. Jadi kali ieu kelompok abdi bade ngajanikeun hasil PowerPoint tips and trick dongeng merenah. Sebelum eta, perkenalkan nami abdi Salsa Bilades Adelia sareng rencangan abdi Kansa, Jihan, Maitri, Revaldo, jeung Aska. Cus kita tingali videona. Teknik nulis dongeng anu merenah. Kahiji tangtukeun tema jeung amanat, carita kudu miboga maksud nu jelas, contohna nu ngajarkeun kahadian, kagigihan jeung kawanit. Manfaatna pikeun ngajarkeun kahadian dina kahirupan. Fungsina meh nyieun carita nu maksudna jelas. Kadua, tokoh kudu jelas sifatna. Tokoh kudu bisa dibedakan sifatna jeung protagonis, antagonis, jeung tokoh panolong. Manfaat ngabantu pamaca ngarti kana peran tokoh jeung sifatna. Fungsina mere karangka pikeun ngabedakeun protagonis, antagonis, jeung tokoh panolong. Katilu ngatur galur carita mimiti tengah akhir. Manfaatna ngabantu nulis leuwih teratur. Fungsina ngajaga konsentrasi, alur sangkan teratur jeung teu loncak-loncat. Nu kaopat nyaeta gunakan bahasa nu merenah, pilih kecap anu gampang ka hati tapi tetep endah tur nyambung. Manfaatna nyaeta ngabudahkeun pamiksa ngatos isi dongeng. Fungsina jadi pituduh pilih kecap anu gampang ka hati. Nu kalima nyaeta gambarkeun suasana jeung tempat supaya nu maca bisa ngabayangkeun. Manfaatna ngahudangkeun imajinasi nu maca atau dongeng. Fungsina nyaeta nyadiakeun gambar anu jelas ngeunaan kajadianna. Nu kagenep nyaeta jaga konsistensi waktu jeung logika ulah nepi aluna teu jelas. Manfaatna ngabentuk kaparigalan nulis nu logis jeung jelas. Fungsina nyaeta ngahasilkeun dongeng anu runtut tur gampang ka hati. Teknik ngadongeng. Hiji, pahamkeun caritana. Kudu apal kana alur, tokoh, jeung pesan moralna. Sangkan carita nyamperna kanu ngadengekeun. 2. Ngagunakeun sora nu badas jeung lentong. Bedakeun sora pikeun tiap tokoh supados leuwih hirup. 3. Gerak jeung ekspresi rarai. Supaya nu ngadengekeun bisa ngabayangkeun kajadian. 4. Ngagunakeun basa anu melenah. Bisa kudu luyu jeung umur pamiarsa. Janten selanjutnya nu kalima interaksi jeung pamiarsa. Tanya hal-hal basajan supaya pamiarsa ngarasa ilmu. Nu kagenep ngatur tempo jeung irama. Ulah gancang teuing atawa lalaunan teuing. Nu katujuh jentre dina ngajelaskeun latar supaya pamiarsa bisa ngabayangkeun suasanana. Nu kadalapan atau nu terakhir nyaeta ngahontal ku pesen moral. Tungtungna kudu aya nilai atikan nu nyantel dina pamiarsa. Ieu abdi bade ngajelaskeun ngeunaan teknik atau tips maca dongeng. Tips atau maca dongeng nyaeta aya 3. Anu pertama nyaeta aya ngarti heula eusina samemeh maca dongeng, pahami heula jalan carita, tokoh, latar, jeung pesen moralna. Sangkan sora jeung ekspresina cocok. Anu kadua aya pilih sora anu eces jeung ngagema. Ucapkeun unggal kecap kalayan jelas ulangna. Negeserkeun atawa kalangkung gancang. Nu katilu aya ngagunakeun intonasi anu pas. Robah intonasi nurutkeun suasana carita. Sora sumangat pikeun bagian rame. Nyaeta aya sora luyu pikeun bagian sedih atawa tegang. Atos presentasi ti abdi sakitu hungkul. Oke, jadi tina kesimpulan tina presentasi kali ieu nyaeta nulis, ngadongeng, jeung maca dongeng ge kudu apal heula eusina, alurna, jeung bahasana. Tina ngajelaskeun isina oge kudu apal heula lentong jeung sorana. Sakitu wae ti kelompok kami. Hampura bilih aya lepat kata, kelompok kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.